pada jajan murah teh kadieu nya. Oh, di heula. Oh. Oh, pan bedeng teh. Wah. Ah, Mang Dadi euy. Mantap. Sip lah Mang Dadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update Bendungan Cipanas di Muara Ciuyeh Kaping 2 hiji Juni 2025 hari Sabtu. Gelumpangan di Congyang tadi mios tabuh sabaraha, tabuh tujuhan nih. Iya. Naon ieu cenah? Surabi si anjing bener. Istirahat. Sidik ya Surabi. Cing orang nanya Pak Ulis sih. Orang wawancara Pak Ulis lah. Pak Ulis Congyang wetan tuh seberapa kali ka dia? Neme ya. Mapah gitu. Separat jalan mendak ayeuna Surabi. Oh iya, aya Surabi di dieu Surabi Bendungan Cipanas ya. Ayo ngorotan teh ieu teh caina teh. Ngorotan. Sedang ngorotan deui nya. Terus ngorotan deui cenah saur si ibu. Ding seberapa kali ka dieu? Rek leumpang rek nanaon ge? Henteu. Henteu. Heula mah di dieu keur sawah keneh nya teh. Oh, geus ayeuna bendungan we. Karek ayeuna. Oh. Wing ayeuna pisan, rek sawah rek ayeuna. Oh. Iya mah da urang Ciasem. Jam Siti. Seberapa kali ka dieu? Neng Nambah dua. sekali. Geus jadi bendungan. Abi mah nambah sekali perdana. Ayeuna Mohon kurang Oh. Ciasem ya. tah ayeuna mah video. Iya jadi Surabi. Sok neng natong tah eta we. Urang Nuhun teh. ieu mah Teh nuhunnya. urang videona dibalikeun biasana ti Congyang ka Cipanas tah ayeuna mah ti Bendungan Cipanas ka Congyang cing urang nanyak ieu ningali nanyak nanya Seger. Jam sabaraha ieu teh? Jam 10. Setengah 10. Wah, setengah 12 atuh bedug geure datang ka Congyang ieu. Teh hayu teh. Ya. Nanyak ieu uihkeun ieu. Oh. Aya ya gogog. Hayu Mang Dadi. Bah, mangga. Ya. Jadi nu nanyakna orang video deui nya. Tos heula. Tah ieu patok tah. Tah. Dah. Patok. Patok Bendungan Cipanas. Ti dieu. Pas tah kadinya. Sabaraha ratus meter deui tah. Sabaraha ratus meter deui lah. Sakilo ge henteu. Terus dugi ka saina terus sebagai bade dugi ka patok tuh. Ada melawan jalan. Oh, parkiran. Ya. Terus deket ke patok. Sayu bendunganana terus deket ke patok. Nah, iya patok tuh. Enggak. Tuh, China itu patok iya tuh. Ya bedeng. Suwi ka bedeng. Ya bedeng ya musola.
Aya bedeng. Di bedeng cenah ieu teh dialihkeun ka dieu bedeng nu dihandap. Ya MCK bedeng biasana ditinggalkeun cenah ngawitan jadi payun tanyakan lumayan nanyak ya acan itu acan tanyakan peuneuy can tanyakan peuneuy mah tanyakan ka hiji ya aduh aduh iya kita pulangkan dari Bendungan Cipanas di Muara Ciuyah ke arah Citela. Mau ke Conggang, mau pulang. Lah karek tanyakan iya mah. Lain nu ngetek da ieu mah. Dihareup nu ngetek mah. Tanyakan nu ngetek mah dihareup da. Oh. Lumayan. Bud. Ayo. Jalur mantap. Tanyakan teh acan setah. Rabi 2 Ganjal si Rabi. Rabi tuh tutung di handap Bang. Cair deui Bang. Acannya, cana naonnya, can kala cana naonnya, acan. Tuh cek Pak. Di alam dunia. Cek Pak Ulis ge. Cek Pak Ulis ya can kala cana naon cenah. Teu kalem heula lah. Ayo. Tuh, itu tanyakan itu tuh. Dihareup dah tanyakan tah. Itu heseng udag deui nanyak mah euy. Jauh. Ditanyakan naon ieu Neng? Acan kanu tadi ieu musola teh naon? Oh. Saya tanyakan deui. Yoi itu yang di belakang Oh. wanjir tuh. Anjir itu. Lompat nu itu gila euy. Bener euy kuat euy. Oh, pendaki itu bener ya mbah heula pendaki itu ya sesa-sesa pendaki cenah itu. Sesa-sesa pendaki itu. Bener euy kuat euy. Kuat euy. Kuatan euy. Cingke lah ditanyakan mana deui ya. Aya kene di luhur tanyakan mah. Tong salempang. Tong salempang teu manggih tanyakan aya di luhur tanyakan. Oh, gila aing euy aduh. Dan enak lah. Karasa enakna pokokna mah. Karasa Bang, Bacekel-cekel. santai. Kumaha ieu perasaanana? Belum seberapa. Belum seberapa kata-kata hari ini tuh belum seberapa itunya. Belum seberapa. Dedengian kumaha normal teh dedengian. Ngayung. Ada kalau 3 pisan kira. Dedengian ngayung. Aya. Belum seberapa teh dedengian geus suang hiung. Mabol. Aduh. Mimiti cingogo terus kete. Diuk. Diuk Neng ulah salah teh kete. Kawal pengawalan. Kawal Pak Ulis sih. Ngageblak udah ngagulutuk jauh deui. Oh, ini. Urangna Jauh deui, Bang. urangna ripuh nyusulna. Mana Lis sakumaha jangkungna?
Wah, berapa itu? Cek saha ngeunaheun lelumpangan teu puguh mah capek. Puguhna pedo. Peribahasa we ngajak jalan-jalan. Awas wis mobil. Tempatan we keur istirahat gitu teh. Oh. Pak. Hei. Wah. Ngusup ulun. Ngusup. Tekar. Tekar rasa sakieu teh geus beak nanyak nu parna nu. Ieu wungkul. Ieu wungkul is. Tapi katana tadi tekan kayu teh di. Oh. Aduh anjir teh tuur Beunang tuur. Pasti ya. Wing power teh coplok rek diterapkeun euy. Beunang tuur henteu lis. Coplok teh. Betul. Beunang. Iban. Oh. Kalem. Kacakan di alam dunia, Bang. Mau di alam sari. Rek mundur, rek maju ge anger. Anger teungeuna. Karah kacape kana mundur. Ngegebrai dunia aja bisa. Surak barudak sarurak. Surak barudak kunang. Menang di orang teh. Aya istirahatna. Ti payun dinanyak. Kayu dipotong. Dibagi leuit petani. Ketempuhan banyak. Kautik. Jadi gimana kayu dipotong? Guys, beres kayu dipotong tadi urang ngelempang rada mudun di. Aya mudun heula nya. Beak lemur itu mah. Geus we. Oh iya, Bapak ya. Ngan kena di Ciaseumna euy. Ya ojek beureun. Arek jalan di itu muter ka Cibubuan. Mau nanya. Menang sawung nih. Ya lah, nanyak dia. Pak punten. Kena hoream. Hoream li kena. Atas suara Surabi tadi di itu. Tapi da teu nanyak wae balikeun ge aya urang teu meunang mudun mah tuh. Anggar tanyakan jago kene itu jagona. Oh, keur ngarenghapnya. Nya, yuk pisan terus bari kepengkolan. Oh, ieu mah aya kene ngarenghap. Bisa kene. Oh, ieu mah aya kene mudun. Ya kene mudun, Pak Ulis. Bagus. Oh. Ngontrol Pak Ulis rek ngadamel pila cenah di dieu. Perut kocak perut. Di barengan bener oh bajing tuh bajing. Di barengan kamari mah amek-amekan cenah teu ngabarengan ninggalkeun cenah ayeuna mah di omongan di kana teh nya. Tan apa strategi. Oh. Nyari imah di amek, Bang. Pasti di omongan. Enak omat kita manggul awak. Oh, Gitu teuing nu moto. yang aing manggul parabnya. Oh, ugoh rek ka mana? Ala parab jukut. Oh, iya sip lah. Ngeus. Geus. Oh, ayo. Tadi ayo goh. Beli anu hoyong tanah di belah dia ieu. Hubungi nomor teleponnya eta tah. Tah ieu ieu. Ah. Ieu mah teu sepira, ieu mah meureun tanyakan ieu mah teu sepira ieu. Henteu sepira cenah ieu mah. Teu sepira ieu mah. Tapi da geus garing ti koro mah teu sepira ge. Oh, teureui keuneun ieu. Tanyakan kene ieu. Tanyakan semut-semut terakhir ieu mah ieu.
Tanyakan semut-semut terakhir bari kalemur. Tah iya patok ye. Iya patok naon iya. Tah cicing. Mata iya patok ye. Baca heula. Api. Kereta apian. Iya Pak Ulis naon eta patok naon BM patok DTSPM perkereta apian BM4 Oh BTS batas tuh. Eta patok perkereta apian aya ka dieu perkereta apian nih. Ke Desa Karanglayung lebetna ih. Beuh, pecek-pecek kali euy. Tah. Terus caket kalemur kalem. Terus regreg. Kasih bobon aduh. Nah, iya. Tanyakan alit-alitan terakhir nih. Jol kalemur Citeula eta. Di Bendungan Cipanas, di Muara Ciuyah. Tanyakan terakhir. Hiji 2 3 4 5 ya karena 5 tanyakanana lah. Tos regreg tos sugi ka dieu. Pak Ulis setiasa ngarenghap rada ngemplong cenah. Sabaraha jam? Setengah jam? 45 menit orang. Kira ngelangkung 45 menit. Di Muara Ciuyah dugi ka lapang bola Citeula Karanglayung. Masih kene neraskeun perjalanan urang teh ka Congeang. Tapi sakieu we heula laporanana. Jalan-jalan pulang pergi Congeang Ciuyah Bendungan Cipanas. Terima kasih sahabat telah melihat tayangan ini. Salam sehat, selalu sukses tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mau, tuh. ayo. Tip, ayo ya tip. Sugi.